bersaksi teu aya pangeran iwal ti Allah cek eta jalmi naam. Nah anjeun bersaksi yen Nabi Muhammad teh utusan Allah naam. Abdi yakin Nabi Muhammad teh utusan Allah. Nalika eta jalma hiji sehat dua baleg nu katilu palawargi sadayana akidahna Islam, palawargi sadayana tos disumpah ku Kangjeng Nabi, maka Nabi manggil Bilal, Bilal pa'adzin pinnas, umumkeun ka manusia poe isuk mimiti puasa. Itu Pak, itu makanya engke saksi teh memang kudu iman, kudu Islam baleg. Ka abus mun ayeuna mah ngarti karena urusan hisab jeung ru'yat. Makana palawargi margi kapungkur mah dalam tanda kutip sapertos kitu alamiah tradisional ayeuna mah diangkat langsung palawargi sadayana melalui pemerintah setelah bermusyawarah jeung para ahli ka abus utusan-utusan ti berbagai ormas Islam palawargi sadayana. Bapak Ibu nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Bungah teu Bu tepung jeung bulan Ramadan? Sabaraha persen? Bungah teu tepung jeung Ramadan. Bunga 100% atau bunga campur senggah atau bunga campur susah. Nah siga nama bunga campur susah, bunga campur senggah. Aya bunga nah aya Bapak Ibu nu dimuliakeun ku Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasumpingan waktu ibadah teh bunga 100%. Jadi bunga nate teu campur susah, komo campur senggah. Tingali nu bunga campur susah jeung senggah mah palawargi sadayana datang adan teh Allahu Akbar geus adan deui nya. Padahal salat teh hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Wah palawargi sadayana nu ngarti mah tepung jeung waktu salat teh bunga. Bu lamun tepung jeung Bapak Bupati bunga teu? Bunga, naon bungahna? Hiji aya dipoto selfie, di print geus ka bumi teh disimpen di ruang tamu. Tuh Bupati, Bupatina mah geus teu ingeteun ka urang. Urang mah inget saumur-umur. Leres teu? Ibu tepang jeung Pak Ridwan Kamil gubernur, bunga teu? Bunga, naon bungana? Selfie, nu kadua curhat urang mah. Raskin teu kabagean, PKH teu kabagean, BLT teu kabagean. Iya listrik sering pareum, jalan aspal geus barutut, palawargi sana pasti curhat Pak. Leres teu? Rakyat ayeuna mah tepung jeung pamimpin pasti curhat. Bari palawargi sana hayang panggihna ge hese. Hese teu? Hese. Ibu, bapak, palawargi sana Rasul mah kunaon bungah tepung jeung waktu salat, sabab waktu salat teh saatna curhat ka Kangjeng Nabi. Saat curhat ka Allah Subhanahu. Kangjeng Nabi mah bunga sabab salat teh saatna curhat. Allah nu maha kuasa, Allah nu ngahirupkeun ngamaotkeun. Gaduh urusan naon bu dicurhatkeun ka pamimpin wae bunga asaplong. Leres teu? Duka kahayang urang dikabul jeung henteu nama. Leres teu?
gitu palawargi sadayana bari ngobrolna gitu bisa lila jeung Allah mah kumaha urang tinggal urang nanu kersa Allah mah siap makanya cek Rasulullah Allah mah moal pernah bosen pikeun ngadenge doa harapan kahayang anjeun haita tamallau nepikeun ka anjeun nu bosenna gitu Allah mah moal pernah beson sok anjeun ngadoa naon boga kahayang naon palawargi cenah hatta tamallau iwalti urang anu bosen makana Kangjeng Nabi mah bunga bahkan saur Kangjeng Nabi palawargi sadayana lias ala ahadukum rabbahu hatta in qata'a sya'sana lihi sok cenah penta ka pangeran anjeun adukeun ka pangeran anjeun menta ka pangeran anjeun nepikeun ka lamun ibu sendal ibu pegat penta ka Allah sok sendal pegat nyuhunkeun ka Allah osok ibu make up ke CF nyuhunkeun ka Allah di listrik parem bapak kolor geus hoeh mana na Allah mah sanes wae dipenta urusan badak urusan leutik ge resepeun makana iya kana budu wa iya tah etapa wasta'inu bis sabri was sholat urang mah boga masalah curhat ka tatangga cek tatangga ge saleuheung ece mah abdi mah kumo aing mah tadina mah bebeja teh sugan aya bong bolongan ieu mah jadi leuwih rieut ka maneh nah salah curhatna cek Allah bisobri was adukeun ka Allah sabab aqrabu ma yakunu bihil abdu mir rabbih fa huwa sajid saat pangdeuketna urang jeung Allah teh saat urang salat tah Bu makana plong Kangjeng Nabi mah urusan naon bae dina kahirupan ngadu ka Allah lamun yakin Allah teh maha besar yakin Allah teh penguasa yakin Allah teh yudabbirul am makana bunga tepung jeung waktu salat teh komo cek nu adana ge hayya 'alas shalah hayya 'alal falah lamun hayang falah salat nah ka abus Bapak Ibu sadayana Kangjeng Nabi ge bunga tepung jeung bulan Ramadan bunga Bu gitu ibu lamun bunga tepung jeung waktu salat kuduna memeh salatnya geus siap Bapak 15 menit deui geus wudu palawargi sadayana tos wudu Bapak tos make pakaian salat geus siap ka masjid gitunya tandana Bapak teh seneng rindu ku salat ibu 20 menit deui geus wudu ek magrib teh ek lohor teh geus make mukena geus ngamparkeun sajadah tibra di dinya palawargi sadayana bakat ku bunga nah Bapak Ibu sadayana Kangjeng Nabi bunga tepung jeung waktu ibadah ka abus bulan Ramadan makana kana Rasulullah yubsiru ashabahu Kangjeng Nabi lamun sumping sasih Ramadan sok maparin kabar gem ka para sahabatna gumbira Bu gumbirana 100% bunga teu campur susah bunga teu campur senggah kunaon qad ja'akum syahrur ramadan geus datang ka anjeun bulan Ramadan syahrun mubarak bulan nu pinuh ku kaberkah hoyong hidup berkah hoyong teu Bapak Ibu sadayana teu aya kahirupan pangsae-saena iwati hirup nu meunang berkah lain menang berkat
menang berkat ge bunga teh kayak yang berkat bunga naon eusina berkat teh sangu terus lauk sagede kieu nya Bu paeh deh mie pajejet nog nangkub da sapotong. Nah para wargi sadayana teu aya kahirupan pangsae-saena iwati kahirupan nu meunang kabarokahan. Kahirupan nu kenging kabarokahan teh kahirupan anu kenging kasaean teu eureun-eureun. Punten, lamun urang ngadoakeun anu nikah, naon doana Bu? Barakallahu laka wa baraka alaika. Barakallahu laka, mudah-mudahan Allah maparin berkat ka anjeun wahai panganten. Sabab nikah teh barokah Bu. Naon barokahna nikah? Mending ngajomblo mending nikah. Mending kene ngajomblo jaromlo ai hese mana nikah jeung nikah deui. Para wargi sadayana nu nikah teh disebut barokah. Kunaon barokahna nikah? Hiji, nikah mah sesuai sunnah Nabi. Leres teu? Teu aya kahirupan nu pangsaena iwati nuturkeun sunnah. Lamun teu daek nikah laisa minna, teu kaabus umat Nabi. Di urang mah loba jalma nu ngaku umat Nabi, mending ngaku mending diaku. Loba jalma nu ngaku tapi teu diaku. Para wargi sadayana ku nikah teh diaku umat Nabi itu barokah. Leres teu? Nu kadua para wargi sana barokah nikah naon? Masih emut beunghar. Beunghar. Sanes beungeut harideung. Para wargi sadayana beunghar teh jadi kaya. Makana saur Ibnu Umar para wargi sadayana utlubul ghina pin nikah, teangan beunghar teh ku nikah. Sok ibu bapak basa can nikah geus gaduh bumi teh can. Can iraha gaduh bumi geus nikah. Iraha gaduh kendaraan geus nikah. Iraha gaduh toko jongkok balong kebon geus nikah. Iraha boga budak geus nikah. Tuh, aya nu can nikah geus boga budak. Eta mah cendol teu di kalapaan tuh Bu, gundal gendol. Tuh, Pak. Boga budak teh beunghar. Tah eta barokah, leres teu? Barokah kuduna mah beunghar teh boga pakaya teh can nikah. Leres teu? Eueuh tanggung jawab, eueuh pangbeberat. Ternyata hebat paingan sek Allah, wankihul ayyama minkum wassahirina wassolihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara, lamun anjeun pakir dibeungharkeun ku Allah. Barokah Bu. Leres teu? Di samping nu geus nikah mah barokahna teh tenang. Naon? Tenang. Ibu sok kabita teu lamun ningali lalaki kasep? Bapak kabita teu lamun ningali istri geulis? Lamun nyebut teu kabita alasanna sabaraha hiji? Hiji lolong. Anu kadua teu normal. Anu katilu sabab gigireun aya ibu. Bahaya balik yang.
palawargi sanad cek Rasulullah boroh-boroh nu can nikah nu geus nikah lamun anjeun nempo gitu boh lalaki awewe nu menarik boh di jalan boh di pasar boh di toko boh di jongkok ulah dituturkeun komo di penta nomor WA nah bahaya buru-buru balik pa inna fi hafiha nu nyamapkeun anjeun kabita aya di istri anjeun di salaki anjeun nanaona sarua ka abus rasana nu bedana teh kesingna wungkul tuh barokah nikah teh eta jadi sakinah mawaddah tuh Bu, tingali doa nu nikah teh barokah. Bahkan ku nikah teh bisa jadi jalan tembus ka surga. Leres teh. Target nikah udkhulul jannata antum wa azwajukum tukhbarun. Sok anjeun abus ka surga jeung pasangan hirup anjeun jeung keluarga anjeun barudak anjeun anak incu anjeun dina kaayaan suka jeung bunga. Tah ibu hartos barokah. Naon barokah teh seueurna kasaean. Makana doana tadi doa barokah. Ibu nempatan bumi anyar, doana naon? Ibu pangadamelkeun bumi ku bapana atawa ku budak cik di tempatan ngadoa tara nah saya Bu syukur ke Allah tapi aya doa khusus Allahumma anzilni mungzalan mubarak wa anta khairul mungzilin Gusti tempatkeun abdi di bumi abdi nu pinuh ku barokah sabab Gusti zat nu sae nempatkeun kitu ieu mah syukuran imah teh di luhur imah dipasang bandera terus jeung tangkal tiwu tambah pare leres teu dihandap mencit hayam diurat aret kasabudeureun imah supaya imah urang teu kaabusan ku setan padahal eta pisan pagawean setan eueuh ti Kangjeng Nabi na Bapak Ibu syukuran imah kitu emah palawargi sadayana doana ge Allahumma anzilni mungzalan Gusti tempatkeun abdi di ieu bumi nu pinuh ku barokah kumaha bumi nu pinuh barokah eta ibu lamun abus ka bumi maca salam mun bade barang tuang baca doa lamun bade sare baca doa lamun bade hubungan jeung bapana baca mun abus ka WC baca tuh Pak terus ij'alu buyutakum qiblah wa aqimus shalah jadikeun imah urang teh pusat kegiatan ibadah baca Quran salat sok didik barudak urang ku didikan agama laksanakeun salat di imah urang makana bapak mah afdolna salat di mana di masjid ibu mah afdolna salat di mana keur mah hoream ka masjid Allah mah apal wae supaya barokah palawargi sadayana lamun bade tuang doana naon Allahumma barik lana Bapak Ibu lamun jalma teu dahar kumaha lapar lungse tingali bulan Ramadan tingali lok cai molohok oh palawargi sadayana makana Allahumma barik lamun bade barang tuang bade ngaleueut Allahumma barik lana Bu penting cai penting cau tuh Pak bere cai we bungkus ibu penting cai penting sangu
Nah para wargi sana leres dua nanage tapi nupang penting nama penting cai, penting jauh, penting sangu atau penting duit? Para wargi sadayana Bapak Ibu nu paling penting keur hirup urang mah cai, cau penting, sangu penting, keur meuli rencangna para wargi sadayana ngan kieu Bu, kunaon cai penting sabab teu aya kahirupan lamun teu aya cai. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin, Allah kami ngajadikeun kabeh makhluk hidup teh tina cai. Kunaon di dieu ibu katingali tenang, raos, aman, nyaman, adem sabab seueur curcor cai. Penting cai, penting bensin. Penting cai, penting solar. Penting cai, penting pertalit. Cai, Pak, eueuh bensin, eueuh pertalit, eueuh pertamak, eueuh solar mah mesin upae. Mun teu aya cai, makhluk hirup ka abus urang nu maot. Makana penting keneh cai, para wargi sadayana penting. Makana dibelah awak urang oge eusina cai, para wargi sadayana. Ibu lamun nangis nu kaluar naon? Cai. Tina ieu cai. Lamun ngaludah cai. Lamun keur sare kaluar lahar cai. Tuh. Pas hudang teh disuruput deui. Eta nu keur Jumatan geuning Pak. Cek istrina teh cenah akang tadi khotib khutbah alus teu alus, nyerep teu nyerep pisan. Nyerep kana naon Kang? Sugan teh kana otak teh kana samleh. Para wargi sadayana tuh cai, lamun olahraga kesang cai. Lamun luka getih cai. Lamun KWC buang air kecil, buang air besar. Besar miceun adina jeung lanceukna cai. Bahkan cek Quran mah urang oge tercipta tina pal yang duril insanu mimma khuliq. Perhatikeun tina naon anjeun diciptakeun, khuliqa mimma ing dafik, anjeun diciptakeun tina cai nu mancer. Cai saha? Sakali mancer teh 2 juta pi anakeun teh. Eta teh siga buruy kalau pakai kaca pembesar, ngojay paheula-heula datang ka ibu nu ngaranna opum, nu pangheulana nepi eta nu jadi budak sesana paeh. Coba lamun 2 juta jadi budak kabeh. Tuh eta khuliqa mimma ing dafik, anjeun diciptakeun tina cai. Makana dina Quran Bapak Ibu, wa anzalna minas sama'i ma'a, Allah geus nyiptakeun cai ti langit nu pinuh barokah. Makana cai disebut barokah teh naon tadi hartosna? Seueurna kasaean, seueurna manfaat. Lamun dina bahasa Sunda mah barokah teh naon Bu? Rik gemi. Naon rik gemi? Saeutik mahi loba nyesa. Ibu dipasihan artos ku si bapak, dibere saeutik mahi, dibere loba nyesa. Ibu teh kalebet istri barokah. Tapi lamun dibere duit balanja saeutik teu mahi, dibere loba beak, ngaranna awewe jabrah.
Bu, di lembur sim kuring aya nu curhat Pak Ustad. Abdi masuk nyaliranya ayeuna kunaon pamajikan abdi dicerai. Serius Pak? Serius kunaon? Jabrah. Dibere duit sakumaha we boro-boro leutik loba oge beak. Geus diperingati sakali dua kali angge capek teu beunghar-beunghar duit teh. Teu nambah kieu mah geus we geus dipapatahan saya Pak Ustad dicerai we ayeuna mah. Hati-hati Bu, bisi ibu jabrah teh bisa kitu. Palawari sadayana. Eta gambaran barokah. Makana Kangjeng Nabi kunaon bunga ieu kabungah disebar luaskeun ka sahabat sabab qad ja'akum syahrur ramadan teman geus datang ka anjeun bulan Ramadan bulan nu pinuh ku barokah. Palawargi sadayana naon kaberkahan Ramadan wa sa'ahem. Naon bu sa'ahem teh? Kacida seueurna. Hiji palawargi sadayana sekilas sok Bu tingali dina bulan Ramadan cek rumah sakit Pak, cek puskesmas palawargi sadayana saalit pasien leres teu sarehat eta barokah sumutasihu sok anjeun saum dijamin anjeun sehat. Bu, Pak, lamun gaduh mesin terus-terusan jalan teu eureun-eureun tara istirahat tereh ruksak teu? Pak, awak urang teh ieu teh mesin dina patuangan teh nu dituang, nu dileueut. Naon we nu dilebetkeun eta teh digiling ku mesin dina awak urang. Makana engke bakal beda, aya nu jadi daging, aya nu jadi getih, jadi tenaga, jadi energi, jadi memperkuat tulang. Leres teu? Aya nu jadi ingus nu tadi, aya nu jadi ludah, punten aya oge nu jadi kotoran. Leres teh Pak? Terus eta teh ngagiling lamun 365 hari teu eureun-eureun tereh ruksak. Makana ku Allah diistirahatkeun salami sasasi palawargi sadayana 30 dinten. Makana tingali sok cek rumah sakit, cek klinik puskesmas sanes teu aya sepi tina pasien. Bukti Pak barokah Ramadan ternyata secara fisik langkung sehat. Langkung sehat ke rame deui teh di bulan Syawal. Bulan Syawal mah seueur nah anu tabrakan nu marudik atawa panyakit rata-rata mencret wae. Sabab sagala abus. Nu bulan Ramadan disiplin, wah bulan Syawal mah awuntah naon wae ge. Ngagayem we siga sapi. Pak barokah sanes ibu bapak ari sehat teh mahal murah mahal mending gaduh artos mending sehat. Mending duanana apa leresnya sehatnya seueur wartos wah eta mah tu mansur mantap surantap leres teu. Ibu kersa teh di pasien artos 1 miliar kersa tapi boga panyakit 2 miliareun tekor leres teu. Mahal sehat teh leres teu. Ngan sehat teh dianggap nikmat iwati kasehatanana geus dicabut leres teu. So iraha jalmi syukuran ku sehat langka Pak komo nu tara ngaji mah perasaan teh meunang sorangan we soca tiasa ningal cepil tiasa ngadangu lambe tiasa ngobrol panangal tiasa nyandak sampean tiasa gerak rarasaan teh meunang urang
Da urang mah daharna opat sehat 5 genep wareg makana awak teh sehat rarasaan teh menang sorangan lain la haula wala quwata illa billah ngan kakarak ngarasa sehat teh mahal lamun geus udur leres teu sok geus udur mah kakarak ngarasa iraha jalma syukuran boga waos anu tara nyeri tara Pak untuk urang mah da geus kolot ge eueuh nu saroplok rarasaan teh menang sorangan leres teu nyeri waos we nembe we karasa yen gaduh waos sehat teh mah mahal leres teu so palawargi sana salami ieu gaduh sampean sehat teu ngarasa biasa we tapi nalika punten kasaleo palawargi sana teras teu tiasa jalan ka karak mahalna leres teu gaduh pean Bapak Ibu sadayana wide palawargi sadayana jadi palawargi tak eta barokah teh eta barokah nu kahiji barokah Ramadan teh naon sehat nu kadua barokah Ramadan secara ekonomi ningkat Pak sok tukang naon nu teu marema ku Ramadan Pak tukang kolak marema tukang sangu tukang sate tukang acuk tukang senal, tukang tiung, mukena, sarung, kopiah, kupat. Pak. Mau geus deket lebaran mah asa teu afdol lebaran lamun eueuh kupat. Leres teu? Tukang cet marema teu? Asa teu afdol lebaran teu ngecet imah. Tukang motor hayang ganti motor lebaran teh ganti mobil ganti HP leres teh Pak tuh tukang bensin saha tu panu teu marema copet marema Pak boro-boro urang nu muslim non muslim wae taros tukang dagang non muslim heueuh cenah mun Ramadan teh urang ge cenah alhamdulillah padahal mah non muslim alhamdulillah jualan tiung jualan mukena ge nepikeun ka kurang stok salat tara nutup ora tara leres teu tapi ngarasakeun nikmatna Islam tuh Pak leres teu barokah kantos ngobrol Bapak Ibu sareng di Cianjur Simkuring sareng nu gaduh supermarket tapi tidak sebesar Jogja gitu Pak Matahari nu pribumi eta pas geus deukeut ka lebaran 2 minggu ka lebaran teh tiap malam teh omsetna teu kurang ti 1 sampai 2 miliar Pak ya Allah luar biasa tingali Pak sabab di urang mah lamun can meuli baju asa moal jadi lebaran makanya nggak bisa ngadulag dulu dah meli baju tuh Pak barokah tuh secara ekonomi taros tukang usaha mah engke buka usaha teh pas Ramadan simkuring naros tukang usaha rata-rata ukuran Ramadan sasepi na Ramadan kamari nuju Covid 2 tahun Pak tetep leuwih rame tibatan poe biasa sepi nah komo keur normal mah wah Pak untung besar leres teu sok ayeuna ku mudik wae palawargi sadayana sabaraha eta BBM leres teu tukang servis motor servis mobil wah tukang dahareun keur kitu mah teu ditawar leres teu Pak luar biasa secara ekonomi makana sabab kota Mekah pinuh barokah tingali ku jamaah haji wae ratusan triliun Bapak Ibu sadayana dua tabarokah Ramadan teh palawargi sadayana nu katilu palawargi sadayana barokah Ramadan teh naon khutbah iftitah Kangjeng Nabi nalika masihan kabar gembira ka sahabat
geus datang bulan Ramadan, bulan nu pinuh ku barokah, iftaradallahu alaikum siyamahu, sabab Allah geus ngawajibkeun saum. Jadi wajib saum teh barokah. Cik Bu, hukum milih nu wajib, milih nu sunat. Berat nu wajib, berat nu sunat. Ari wajib mah dilaksana kenging pahala, teu dilaksana menang palu. Disiksa maksudna teh. Nu sunat mah dilaksana kenging pahala, teu dilaksana teu naon-naon. Milih nu mana? Milih nu teu naon-naon, milih nu dipalu. Berat nu wajib, berat nu sunat. Berat kene anu sunat. Buktina berat nu sunat, Bu. Ramadan mah saum sasasih beres. Nyawalan mah genep dinten teu beres. Aduh, hayang sapoe teh berat eta. Komo minggu kahiji mah loba kene tamu. Maknya loba tamu nu nyuguhanana teu nyarengan barang dahar. Minggu kadua mah komo bagian silaturahmi, disuguhan menang pak pek asa teu hormat. Kanu masak menang hese capek. Minggu katilu loba kene kueh bisi hapeuk. Mubazir. Minggu kaopat tinggal hoream. Tuh Bapak Ibu sadayana. Jadi tingali nu sunat mah kitu, nu wajib mah sabulan beres teu? Beres teu? Beres. Sok sanajan palawargi sana poe kahiji jeung poe kadua mah katempo meuni capek, lungse, tunduh, ripuh, heuat, berat, gawe teh sare we poe kahiji. Nempore meh dina tuur budak ge meuni kabita. Palawargi sadayana. Tapi da sok sanajan kitu beres we sabulan leres teh Bu. Tuh, palawargi sadayana. Jadi salesna mah berat kene nu sunat, kunaon da sunat mah henteu ge teu naon. Ari wajib mah mau tidak mau harus mau, makana dipaksa. Bapak Ibu, mending dipaksa ka surga, mending sukarela abus neraka. Mending dipaksa ka surga, mending sukarela abus neraka. Mending kene sukarela abus surga, tuh ulah kapaksa. Monya ka surga kudu dipaksa, karena kesenangan kudu dipaksa. Sae nama suka rela ngan hese-hese teuing mah ku Allah dipaksa. Gitu ibu, budak embung mandi padahal dakina loba, cik ceurik dipaksa moal dipaksa supaya sehat. Leres teh Bu? Gitu sabab lamun diantep pipanya kitu. Tah bakat kunyaah Allah maksa urang ka surga, carana ngawajibkeun ibadah saum. Makana sok sanajan tunduh, ripuh, heuat, berat, capek, lungse, palawargi sana kapaksa we. Makana hari pertama saum, hari kedua disebut naon cenah Bu? Hari kemalasan nasional. Sabab sok sepi berarti barang masarare. Oh, palawargi sana ke rame teh asar. Gitu, marandi, sholat, ganti baju, nuti kulon, kawetan, nuti wetan, nuti kaler, nuti kidul, udag naon, maghrib. Padahal di luar bulan Ramadan mah maghrib teh cuek datang heug teu kajeun. Padahal maghrib ge gak pernah PHP. Tak pernah maghrib teh datang. Nah di bulan Ramadan meuni dirindukan.
ditungguan bahkan 5 menit deui asa kesel. Cek ibu nate jang cenah ka masjid tuh asa geus magrib tapi eueuh nu adan. Mamah aya jamna bisi telat. Tuh nyalahkeun nu adan, nyalahkeun telat, ngadaguan samenit teh meuni kesel teh. Eta dahareun geus deukeut kana ieu teh. Bahkan di sebagian lembur mah tanda maghrib teh keluar lalai. Makanya supaya kalaluar jang rojokan cenah saha. Bapak Ibu nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, tapi sok sanajan capelung se beres we leres teu sabab diwajibkeun. Ta eta Pak barokah Ramadan teh diwajibkeun tadi efekna kana ekonomi leres teu ningkat. Sok Pak sok sanajan lieur nah budak teh kabeuli baju moal Ramadan ayeuna eueuh teu kabeuli wae. Leres teu kueh dina lomari tuh pinuh. Ayeuna geus mikir ya ek ngaragina. Palawargi sadayana. Tuh, Bapak Ibu naon deui barokah Ramadan diwajibkeun saum. Kuda wajibkeun maka paksa. Nu kadua palawargi sana hebatna Ramadan teh eta Bu. Bapak Ibu, lamun salat diwajibkeun nu dilaksanakan salat wungkul. Beres teu? Lamun zakat diwajibkeun nu dilaksanakan zakat wungkul. Lamun haji diwajibkan dengan haji wungkul, paling tambah sholat di Masjidil Haram, paling tambah ziarah-ziarah ke situs-situs bersejarah. Leres teu hoyong terang perang Badar teh di mana, nu disebut Uhud teh di mana, nu disebut gua Sur teh di mana, gua Hiro teh di mana. Paling gitu palawargi sadayana. Tapi nalika saum Ramadan diwajibkan engke barokahna sadaya amal ibadah ningkat. Tah eta pa. Sok saum Ramadan diwajibkeun maca Quran rajin teu? Rajin teu? Rajin. Tiap hari sakumaha Bu? Sajuz one day one juz teh jadi. Sabulan khotam 30 juz. Di luar Ramadan khotam teh 30 juz. Boro-boro 30 juz 30 wae tara beres. Leres tuh barokah Bu. Bahkan aya nu 2 kali khotam berarti 2 sadinten teh 2 juz. Aya nu 3 kali khotam berarti sadinten teh 3 juz. Palawargi sana bahkan aya nu 10 bahkan aya nu 10 kali khotam. Lamun 10 kali khotam 3 dinten sakali khotam makana 10 kali salami Ramadan sadinten teh 10 juz. Maneh mah siga eueuh gawe nyangan maca Quran pugu eta gawena tibatan maca WA leres teu mending kene maca Ibu 10 juz sadinten berarti luar biasa 10 kali salami Ramadan. Wah hebat. Ibu hoyong ditulungan di pasihan syafaat ke dina poe akhir. Kumaha carana iqraul Quran, baca Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Sabab Quran bakal jadi dewa penyelamat keur nu sok macana. Makanya sibukeun Ramadan mah ku maca, mengkaji, mempelajari Quran. Tuh, saum nu diwajibkeun mah tapi jadi rajin maca Quran. Saum nu diwajibkeun mah tapi salat jadi rajin. Leres teu? Jika rajin teu ke Ramadan salat. Rajin nu sok ka masjid beuki rajin, anu dul masjid wae ngedul ka masjid jadi sok tingali Pak pinuh masjid komo malam pertama engke gerak pinuh pas taraweh, malam kedua pinuh, malam ketilu, malam keempat, malam kelima, tapi minimal ningkat dibanding bulan sanes. Leres teu? Bapak Ibu, salat taraweh teh namina aya sabaraha?
aya taraweh, aya qiyamul lail, qiyamul ramadan, aya salat tahajud, aya salat witir. Eta teh satu amal dengan 5 nama. Gitu. Disebut salat taraweh sabab bulan Ramadan. Disebut qiyamul ramadan sabab bulan Ramadan. Disebut tahajud di luar Ramadan. Disebut qiyamul lail sabab di luar Ramadan. Witir tiasa Ramadan tiasa henteu. Ngan eta teh amal nama sami, ngan namina benten tergantung bulan. Makana salat taraweh, salat tahajud, qiyamul lail, qiyamul ramadan, salat witir eta teh keneh kehet. Siga tai kotok, tai hayam, tai ono. Maka Rasulullah yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi min 11 rakaah. Tsumma yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Tsumma yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Tsumma yusalli salasan. Rasulullah tekantos nambihan boh dina sasih Ramadan atawa di luar Ramadan salat wengina ti 11 rakaat. Kumaha carana salat 4 rakaat terasalam ulah naroskeun kumaha panjang jeung saena salat Nabi. Tos pasti salat Nabi mah nya panjang nya sae. Siga geus pasti salat urang mah nya naon? Nya pondok, nya butut. Makanya imam nu panjang payu teu pas taraweh. Bagian saha nanti si bapak itu teu boga cedok si bapak. Panjang-panjang. Makanya salat taraweh teh jadi salat tarereh. Patereh ai salat patereh-tereh. Rasulullah mah salat teh Bu dina kitab Zadul Ma'ad maca Quran teh madan teh saayat eureun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kitu diurang mah diwasolkeun ti awal nepi ka sana pas bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, salat teh keur ngadoa Pak. Ek diijabah kumaha lamun jadi tarere. Palawargi sadayana. Terus Rasul salat 4 rakaat ulah naros kumaha panjang jeung saena geus pasti panjang geus pasti sae. Terus salat 3 rakaat. Makana Bapak Ibu anu tos salat taraweh teu aya salat tahajud. Sabab salat taraweh teh salat tahajud tadi keneh tai kotok, tai hayam, tai on. Nu salat taraweh terus tahajud eta teh siga jalma nu dahar sangu cuci mulutna ku kupat tahu. Ai sangu jeung kupat tahu teh? Oh, Bu keur mah hoream Pak Ustad abdi. Palawargi sadayana tuh Bu widei nu diwajibkeunana mah saum kana salat jadi rajin. Leres teh Pak? Nu diwajibkeunana mah saum tapi jadi balager Ramadan mah. Nu koret jadi nu bager jadi pan nu koret ge jadi bager berarti nu bager jadi bager pisan. Pokoknya nu bager jadi koret. Karena Rasulullah azwadan nas cekangjengna palawargi sana dina hadis Bukhari Rasul mah manusia nu pang bageurna saneh bager Rasul mah pang bager wa kana azwadu bi Ramadan tapi lamun sumping sasih Ramadan bageurna teu katulungan. Keur mah bager pisan sumping Ramadan mah hese ngajelaskeunana bageurna ge teu
lungan berarti bager kacida bager teu aya duana kudu kitu Bu kasalaki teh bulan Ramadan mah ibu kudu bapak kudu leuwih bager tah padengekeun siapkeun keur THR 2 kilogram emas palawargi sadayana tuh Pak nu diwajibkeun saum tapi jalmi jadi balager leres teu Bu nu diwajibkeun palawargi sadayana saum tapi jalmi rajin tingali umroh tingali Pak umroh Ramadan mah bakat ku seueur komo beuki mendekati 10 hari terakhir di bulan Ramadan aya itikaf eta teh beuki loba harga tiket kapal beuki mahal harga hotel beuki mahal. Kalau segamarkeun palawargi sadayana aya jamaah nu bade umroh pas Ramadan hayang iktikaf di ditu eta harga hotel nu gigireun Masjidil Haram teh teu kurang palawargi sana pokona mah biaya na teh eta salila Ramadan teh menta 120 juta Pak. Ya Allah. Mending kene haji leres teu. Gitu 120 jeung itu sitna oge sudah terbatas mau habis ngagambarkeun animo jalma ku Ramadan teh balawargi sadayana nyemangetkeun sakumna ibadah ka abus ibadah umroh sabab umroh dina bulan Ramadan takdilul haj eta teh ganjarana salepel jeung haji balawargi sana eta namina barokah ka abus barokah Ramadan teh naon kemampuan pengendalian hawa nafsu Pak sok palawargi sadayana kemampuan pengendalian hawa nafsu gitu makanya jalmi beuki balager di bulan Ramadan mah sok palawargi sana beuki salabar leres teu gitu rada kurang nu sahaok kadua tukang tarok, tukang mabok, tukang maling karedok palawargi sadayana Bu, Pak lamun aya nu ngajak ribut jeung gelut keur urang puasa dilawan ulah kunaon ulah dilawan lain teu wani lain teu kuat kaula mah keur puasa mun serius mangke bulan Syawal ribut gelut mah iraha wae teu meunang siga jalma keur hajian pala ropasa wala pusuko wala jidahla fil haj pala ropasa ulang ngobrol porno ulang ngayakeun gerakan-gerakan anu ngalahirkeun nafsu birahi wala pusuko ulah maksiat wala jidala ulah parea-rea omong pil haji keur haji berarti larangan eta teh di haji wungkul berarti menang di luar haji mah urang ngalakukeun gerakan porno iraha wae ge teu meunang komo keur ibadah haji ribut gelut iraha wae di mana wae teu meunang komo ribut gelutna keur urang saum keur bulan Ramadan maknana kitu palawargi sadayana tuh barokah teh Bu barokah palawargi sadayana sok komo ku sasih Ramadan mah palawargi hebat kemampuan pengendalian nafsu boro-boro barang nu halal nu haram boro-boro barang nu haram barang nu subhat gitu ayeuna aya duit subhat 300 triliun Bang itu palawargi sadayana boro-boro nu haram nu subhat cacak milik urang lamun can waktu nama bapak ibu boro-boro di dahar di deketan ke ulah leres teu ge nalika saum teh naha teu gaduh tuangeun teu gaduh leueuteun aya kunaon ku urang teu dituang teu dileueut ta eta hebatna nu saum teh boro-boro korupsi boro-boro maling boro-boro nipu cacak nu sorangan wae teu bisa dideukeutan komo di dahar mah ari teu acan waktuna tah hebat makana ku Allah diapresiasi la khuluqu pammis shaim baham nu saumah
leuwih seungit tibatan minyak kasturi. Bu, keur saum paham seungit bau. Bau naon, Pak? Bau naga. Tapi justru diapresiasi baham nu saum. Gitu. Dina kongkit nama bau, tapi leuwih seungit tibatan minyak tersengit di surga minyak kasturi. Kunaon diapresiasi leuwih seungit? Ya truku to amahu, sabab kamampuan nahan teu dahar. Wasyarabahu teu nginum, wasahwatahu kamampuan ngajaga nafsu birahi min ajli disababkeun kaula. Ta eta apa? Berat mana sabar nuju aya jeung sabar nuju teu aya? Berat kene sabar nuju aya. Sabar nuju teu aya mah gampang. Abdi mah poe ayeuna sigana moal dahar kunon sanguna teu boga. Deungeunna teu boga nya atuh. Gitu. Dahar angin we siga tongeret. Palawargi sadayana. Eta mah sabar nuju teu aya leuwih gampang. Abdi mah moal jajan ya sigana ulin teh kunaon da duitna ge teu boga nya. Tuh, tapi ibu tuangan seueur leueuteun seueur awak lapar artos gaduh nu dagang seueur tapi ulah jajan ulah barang tuang. Berat teu? Tah saum teh kitu. Makana diapresiasi. Sabab nu saum kemampuan sabar mengendalikan hawa nafsu kuat. Palawargi sadayana min ajli disababkeun kaula teu dahar teu nginum teh lain eueuh sagala aya sagala loba kasempetan keur eta aya tapi bisa nganahan hawa nafsu. Makana engke bulan Ramadan disebut bulan sabar. Bulan naon, Bu? Sabar. Gitu, aya bulan sabar Ramadan, aya salat sabar. Salat sabar salat naon? Salat subuh disebut salat sabar. Subuh mah sabaris. Nu adan eta, nu qomat imam makmum sa eta teh si bapa nu geus kolot. Tapi Ramadan mah insyaallah rame. Palawargi sadayana. Tuh, Bapak Ibu, gitu. Palawargi sadayana kalebat Bapak Ibu sadayana barokah Ramadan teh taeta. Jadi barokah Ramadan nu katilu naon, Bu? Diwajibkeun ibadah. Ku diwajibkeun ibadah saon ningkat sagala ibadah kaabus kemampuan mengendalikan hawa nafsu ningkat. Makana tinggali dina suasana Pak, gitu komo di urang mah mayoritas muslim, dina suasana ge membentuk lingkungan ibadah. Leres teu? Sok, justru nu era teh nu barang dahar. Nu barang dahar tingali ka kota, Bu, gitu. Nu barang dahar teh ditutupan, disebutna jongko ceker. Gitu, ngan ceker we wungkul tuh di handap. Ongkoh nutup tapi buka senang. Keluar teh balaham belehem siga domba eleh. Palawargi sadayana suasana Pak, makana hampang teh sok sanajan diwajibkeun hampang sabab di bumi sadayana saum. Leres teh Pak, di masyarakat sadayana saum. Dina TV acara-acara nu kait sareng saum palawargi sana kaabus tingali keur bulan Ramadan mah kunaon barokah sabab jalma rajin nyiar ilmu. So, Bu, taraweh diselang kunaon nyiar ilmuna? Kuliah 7 menit. Ternyata 7 menit itu pas, bisa kutil 3 menit. Bisa kulsum 10 menit. Di unggal masjid aya kuliah subuh. Sok sanajan bari kuliah subuh. Wah. Tuh, Bu tinggal nyiar ilmu ningkat. Palawargi sadayana nu ngaji rajin. Palawargi sadayana cik Bu ari ngaji penting teu? Penting. Makanya tinggal ke dina Quran Pak Bu dina ayat ke 184 surat Al-Baqarah ayat saum
palawargi sadayana wa angtasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Saum teh alus lamun anjeun boga ilmu. Cek nu teu boga ilmu mah jalma muslim mah bodoh, dahareun loba inumeun boba, kalah kalapar-lapar haus bodoh. Cek nu teu boga ilmu. Tapi cek nu boga ilmu mah wa antasumu khair. Justru saum teh jadi alus lamun anjeun boga ilmu. Cek nu boga ilmu mah justru alus keneh saum. Makana nyiar ilmu teh penting teh Bu. Penting mana ngaji jeung ngejo? Penting mana? Penting keneh? Penting ngaji, penting ngejo. Leres Bu, penting kene dua nana ge pentingan leuwih penting ngaji. Buktina kumaha Bu? Ya, tuang leueuh teh diparentah tapi dibatasi. Ya ayyuhalladzina amanu kulu washrabu wala tusrifu. Hei jalma iman sok dahar, sok minum tapi ulah berlebihan. Dititah tapi dibatasi. Leres teu? Gitu. Kul sok makan, washrob silahkan minum, walbas silahkan pakai pakaian, watasodak sok bersedekah, bighairi sarofin wala mahilah, tapi syaratna ulah berlebihan jeung ulah jadi ajang kasombongan. Tuh, Pak, dititah tapi dibatasi. Ritual ayeuna mah dahar teh komo di tempat restoran mahal eta teh kudu dipoto heula. Ulah waka di dahar urang foto heula. Kita lagi di sini cenah. Oh, Bu. Tapi dahar TO masih si jalan moal dipoto. Leres teu? Make pakaian nu eueuh merekan biasa we, tapi lamun make tiung busana muslim nu aya merekan, merek Robina, Robani, Robun. Wah, beda Pak. Makanya kamari beda Pak. Gitu nu make mobil Asma jeung mobil Robicon beda Pak. Mobil asal maju. Jeung mobil Robicon beda jeung mobil Alphard Pak. Oh, makanya dipamer-pamer geuning ku budak saha kamari tah. Pawargi sadayana. Nah gitu, makanya dahar minumah eta teh dititah tapi dibatasi sabab sok jadi ajang sombong. Leres teu? Sok jadi ajang berlebihan. Makanya ngejo teh penting, tapi ngaji leuwih penting. Leuwih sabab hukum nyiar ilmu mati mimiti diais nepikeun ka dipais. Ku kituna Imam Bukhari dina sahihna ngadamel satu bab al ilmu qoblal amal wal qaul. Kedah kagungan ilmu sate acan ngobrol jeung sate acan ngamalkeun. Ibu memeh salat kudu boga ilmu salat heula. Ibu memeh ngaji Quran kudu boga ilmu Quran heula. Ngaranna tajwid. Leres teu? Bapak memeh saum kudu boga ilmu saum heula. Memeh nikah kudu boga ilmu nikah. Memeh haji memeh umroh al ilmu qoblal amal wal qaul. Makana palawargi tingali lamun ngaji punten ngejo penting, ngaji mah leuwih penting. Teu ngejo lapar, teu ngaji sasar. Gitu. Teu ngejo jeung teu ngaji modal. Oh, palawargi sadayana. Makana palawargi sadayana uih kana katerangan palawargi sadayana ta eta barokah. Kalebet engke barokah Ramadan teh Bapak Ibu nya eta dihampura sagala dosa. Ta eta Bu, nu mantep Ramadan mah ngahampura gaduh dosa teu urang. Wah, seueur. Dosa ka saha? Ka Allah. Ka salaki? Ka istri Bapak? Gang. Ka budak? Ka tatangga mending ngakup. Leres teu mending
ngaku nu jadi pang beberat hirup teh loba dosa makana hebatna saum salah sawiosna man shoma ramadhana imanan wahtisaban gupiro lahu ma taqaddama min danbi palawargi sadayana hoyong lebet ka surga atawa hoyong salamet tina siksa neraka mending kene salamet tina siksa seuneu ngan moal tiasa salamet tina siksa seuneu neraka iwati pas maot dosa urang dihampura paman zuhziha anin nar lamun disalametkeun tina siksa neraka wa udkhilal jannah pasti tak abus ka surga lamun salamet tina siksa neraka ngan moal bisa salamet tina siksa iwati dosa dihampura tah barokah Ramadan teh ternyata jadi panghampura dosa syaratnya saumna naon imanan naon sababna imanan sabab iman teh ikhlas ikhlas teh tanda la ilaha bo lamun ibadah teu ikhlas sarua jeung tauhidna teu bener eta nu disebut cilaka kunaon cilaka 12 la ilaha illallah jumlah hurufna 12 sok ibu hitung anu kadua palawargi sadayana kedah imanan nu kadua wahti saban teh sowaban nuturkeun contoh Rasulullah kumaha ari Rasul saumna itu wahti saban lamun teu wahti saban teu nyontoh Rasul teu make ilmu eta oge cilaka kunaon sabab Muhammadur Rasulullah jumlah hurufna 12 oh ibu ke sambil uih di bumi kira itu palawargi sana makana man shoma Ramadan lamun saum Ramadana imanan iman kunaon make iman pan parentah saum teh ka jalma iman ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam palawargi sadayana engke aya jalma nu saum dasarna lain iman bu dasarna hayang boga ilmu pelet aya jalma nu saum dasarna hayang boga ilmu kekebalan tubuh teuterak dikadek kekerak ditembak teuterak diciduhan nepikeun ka hayang kebal ditembake puasa mati geni 40 poe 40 peuting cicing dipara diteang teh jadi rorongkong dah teu imanan wahti saban manganggo ilmu punten ari disebut saum teh naon imsakun anil akli wasyurbi wal jima min tuluil fajri ila gurubi syamsi nu disebut saum teh nahan diri teu tuang teu leueut teu sapat temon ti iraha ti mimiti terbit fajar subuh nepikeun ka surup panon poe tumma atimmus siyama ilal lail sok sampurnakeun saum anjeun nepikeun ka peuting maksad peuting teh magrib palawargi sadayana jadi ibu bapak nu ngabatalkeun saum secara pikir naon tuang leueut sapa temon eta oge ti siang ti subuh nepi ka magrib lamun geus peuting mah teu nanaon sok kaabus lamun anjeun hayang sosonoan gitu Allah uninga anakum takhtanuna pi angpusikum nyumputkeun ka hayang anjeun sosonoan fal ana basyiruhunna teu nanaon sok peuting mah makana nu disebut sauma teu nahan teu tuang teu leueut teu sapa temon ti subuh nepikeun ka magrib makana nu ngabatalkeun saum naon bu tuang leueut sapa temon ngorong ngabatalkeun saum henteu tapi bisa batal lamun ngorong diletak ari utah batal saum teu dahar lain nginum lain sapa temon lain ta eta nganggo wahti saban teh ilmu teu batal da batal mah dahareun leueuteun ti luar abus ka jero ari utah mah ti jero kaluar kecuali geus di luar di tambahan kecap
Tuh, kan gitu palawargi sadayana ngagosok gigi ka abus dahar henteu. Gitu nginum henteu sapatemon teu nanaon kumaha lamun aya odol nu kateleg. Kateleg diteleg. Ari anjeun ngagosok gigi teh hayang waos bersih atawa susuganan. Tah lamun susuganan geus batal. Sabab niatna ge susuganan aya odol nu kateleg. Ari ngojay henteu kumaha cenah lamun ngojay aya cai nu kateleg eta niat ngojay hayang naon? Lamun niatna sambil menyelam minum nya geus batal. Teu naon palawargi sadayana da kateleg mah beda jeung diteleg. Ari kateleg mah teu ngahaja, diteleg mah ngahaja. Nu teu dihaja mah teu batal. Nu teu dihaja mah siga nu hilap. Cek Kangjeng Nabi manasya saha nu poho paakala terus dahar beak saboboko wasariba terus ninum beak sateko wahwa soimun padahal kersaum poho dahar beak saboboko nginum beak sateko. Kumaha ieu teh dasarna poho cek Rasulullah lamun dasar poho palyutimma saumahu teruskeun saumna berarti henteu batal. Tah anu tengah aja mah siga nu hilap sok sanajan dahar beak saboboko nginum beak sateko teu batal teruskeun fa innallaha at'amahu wasyaqah dina saat harita Allah nu mere dahar jeung Allah nu mere nginum puasa sah beuteung wareg. Bu lamun sabulan kitu pohoan wah bayuh yuh papanggih jeung lebaran teh mah puasa sah beuteung wareg. Ngana praktekna mah boro-boro hese eta teh mah hayang neangan poho teh leres teh. Padahal lamun poho mah teu dosa. Palawargi sadana nu teu ngahaja mah siga nu poho. Gitu ari hitutna cai batal teh. Tuh batal dahar lain, nginum lain, sapatemon lain, batal ti mana? Baheula mah keur sim kuring SD ge batal cek guru agama. Dipikiran nepikeun ka ayeuna teu kaharti, batal ti mana? Dahar lain, nginum lain, sapatemon lain. Ternyata kakara kaharti teh bener bisa batal, Bu. Kerja mah nu dahar nginumna ku bujur. Tah eta mah batal bener. Palawargi nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, palawargi sana kanggo urang sauma urusan biasa, Pak. Sabaraha taun tingawitan balik urang sana dugi ka ayeuna saum. Makana nu jadi masalah mah sanes saum teu saum secara fikih pertarosan saum urang berkualitas teu, saum urang kenging barokah teu, saum urang jadi panghampura dosa teu. Sabab engke dina hadis riwayat Imam Abu Dawud ayat 3 kelompok jalma nu dipastikeun cilaka. Salah sahijina rajulun dakhala alaihi Ramadan. Aya jalma bisa hirup dina bulan Ramadan, bisa ibadah dina bulan Ramadan. Tsumman salakha, tapi bulan Ramadan ninggalkeun manehanana imah dicet, kueh loba, baju anyar, kupat ngaga rantung, motor mobil anyar, tapi beres Ramadan datang Sawal dosa can dihampura. Berarti saumna teu berkualitas, berarti kabarkahan Ramadana teu kapi milik. Makana cek Kangjeng Nabi rubba soim, sekedar nu saum teu dahar nginum sapatemon loba, laisa lahu min siyamihi ilal ju, teu meunang nanaon tina saumna iwal ti lapar jeung haus. Wa rubba qaimin, sekedar nu taraweh loba, laisa lahu min qiyamihi ilal atas, teu meunang nanaon tina tarawehna iwal ti haai jeung cangkeul. Nah, keur urang Bapak Ibu bukan sekedar teu tuang teu leueuh teu sapatemon,
kumaha saum urang berkualitas. Makana nu tadi barokah Ramadan diwajibkeun saum, maknana tingkatkeun sadaya amal ibadah boh siangna atanapi wengina. Kos ulah seueur ngadangu lagu ayeuna mah